anu jelasna eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa. Setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam, bahkan Cina, bahkan Belanda, bahkan Jepang datang ka manehanana. Jepang harita anehun ka Syekh Asnawi loba keanehan-keanehan, cuman kafir makos kitu. Dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata, akhirnya ditangkeplah Syekh Asnawi di penjara Tanah Abang. Selama 1 tahun dioper ke Cianjur, 3 tahun di penjara. Selama 3 tahun teureun nya nama beki munajat ka Gusti Allah, cak jana nikmat orang di penjara teh. Beki nginahin ibadah teh sebab nu ngahalangan iwati diri we jeung Gusti Allah. Ya karing bingungun Belanda ge lantaran seserian bae jeung keanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci. Ketika datang kadinya pengurusna dek ningali si surusup eueuh sorangan. Tidinya kaget, wah asana ieu sekian lain jelema meureun. Coba kudu kaluarkeun bahaya ieu. Ka istimewa Asnawi. Baheula kamari aya hiji kiai ngaranna Kiai Haji Mas Abdurrahman. Nikah katurunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah. Hasil perkawinan kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranan Asnawi di Caringin. Lahir Asnawi hiji lahirna teh babari. Begitu lahir sehat gede dididik ku bapakna. Umur 12 tahun Asnawi talar Quran. Percis kos nu arah di dieu. Begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'ana kersani Gusti ramahna dipundhut ku Gusti. Teu aya nu kaget sadayana ge lantaran Asnawi cerdasna luar biasa. Tapi ramah ti leuletik. Kos disapik we gitu tadi. Ramah nakadele pan ku urang jojotos. Kalau masalah jadi standing. Tah digikeun ka umur 17 tahun rencana bapana rek dipasantrenkeun ka Mekah dilaksanakeun. Masantrenlah ka Mekah umur 17 tahun. Lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi Caringin eueuh nanaon. Lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun. Lamun ti Jawa Timur masantren ka dieu lah can sakumaha tamat. Teh Syekh Asnawi mah masantren umur 17 tahun ka Mekah. Boga guru 3. Hiji Ki Mutalib, nomor kedua na Kiai Abdul Hamid Al-Makki, nomor ketilu Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas. Dididik kutiluan ngan lantaran pendak sareng Ki Ahmad Khatib mata sepuh Ki Ahmad Khatibna 3 tahun dididik pupus Ki Ahmad Khatib can anggeus diajar ngaosna. Can Anggris diajar ngajina, can Anggris belajarna. Lantaran indung ngarindu 3 tahun kita balik-balik, berarti 17 tambah 3 umur berapa? 20 tahun. Datanglah ka dieu, saenggeus datang ka dieu lantaran zaman harita mah zaman reuit. Maka dipaksa kemahayang dipaksa tidak kawin.
Ai mamang mapan hayang nu maksa. Beda nih gitu. Umur 20 tahun kawin. Saya umur 20 tahun kawin, siap rek nyeun pondok pesantren. Didinya aya Kiai Sohib timengge ceki Sohib teh Asnawi. Ulah kena-kena bisa ngaji. Ulah kena-kena anjeun teh geus maher baca Qur'anna. Ulah kena-kena anjeun teh geus di Mekah. Haji kuari erek magahan ngaji pondok pesantren malah lakona jauh ka ditu. Lain sakadar ngaji amil jurumiyah lantaran pondok pesantren maka ditu na teh kudu siap perang. Ulah makanya pondok terjadi dekian pondok padahal keistimewaan ilmu geus terkenal di Mekah ge. Komo di urang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut. Akhirna anjeunna datang ke Kiai. Saenggeusna datang abdi bade dikumahakeun atuh. Hari encan tapak maulah wani jadi kiai engkena sok kagoda ku pilkada. Eta kos kitu si Maseri bomong nyaho. Kisapik si asup ka pilkada teh. Awas ya geusan jadi besana. Ai jadi olam besi ngagugulukeun doang. Jadi bawa salah kugula ngadukung jasa saja. Atuh sugan lain bagi bangkrut negara. Tah. Didinya dilanjutkan ku Kiai Ahmad Sohib. Saenggeus tadi didik ternyata orenganan lain ngaji nu biasa. Ngaji alat bagus maher, ngaji tafsir bagus maher, ngaji Fathul Muin fikih dan lain sebagainya geus maher. Berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundul luar biasa. Tapi ternyata aya hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana diciduhan ulah marah. Di mana ngaji ulah hayang duit cara kisapik tadi kakarak bisa wiridan ge geus 50 juta. Santri atah tawa kos kitu matuh. Nonjol-nonjol ke wiridan oh ti dituna santri mah zuhud. Dididik ku Ki Sohib. Cuman tetep begitu dididik can anggeus jadi dididik zikir teh jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikirna ieu salah zikir teh nu kos kieu teh moal manjing ka jenting ribuan ge lantaran salah nari tah di dieu Ki Sohib tafakur ka Gusti coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui jauh batu puguh di mana-mana na aya jelema pendek mana di dieu nu pendek cik eta jelema teh mana Asnawi aya kita gade diuk anjeun diuk perep ditawajuhan beres selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentak wirid ke keula cek Ki Sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho henteu keula saha heula teu kudu nyaho kakarak make sumpah wallahi abdi deuk siap ngalaksanakeun naon nu di beat tadi ngan nabi hayang terang heula saha mamar teh abdi murid Ki Ahmad Khotib ngaranna Abdul Karim guys berangkat teh hibar ka Mekah teh dibere duitnya nama embungeun diwiridlah kuduaan lantaran istimewa guruna
Masya Allah hanya 1 tahun eta Syekh Asnawi teh ya keistimewaanna kumaha kakarak umur 20 hiji berarti begitu Syekh Asnawi manteng jasa zikirna keluar ti imah begitu keluar ti imah ningali Baitullah kaget Syekh Asnawi kok ieu Baitullah katingali ki sahib guruna teu bisa ningali Syekh Asnawi Baitullah katingali mana tuh Baitullah mana teu kaciri coba supaya kaciri kumaha diusap ku Syekh Nawal ke Syekh Asnawi sarat bentak kaciri kula ge kita pernah jeung Kinu Jaya bener ini serius mah ulah kaseriusan deuleu jay nah tuh deuleu mana teu kadeuleu diusap wih jauh cewek gitulah Asnawi umur 20 hiji tahun lantaran geus dididik sakitu istimewana balik ka imah boga pamajikan idinya bebeja ka pamajikan neng hampura kunaon ieu moal waka bisa ngaladenan heula ka neng ai kitu lantaran ieu kakak boga pagawean 3 tahun deui kudu cicing di leuweung kira-kira kumana cek mana ulah kakara 3 tahun 7-10 tahun tuh masalah lamun memang motifna ibadah baturai didinya nya nama boga tempat di leuweung zikir sorangan bae pamajikan ditinggal hari tage babaturan kula aya nu tas kawin teh beja pula geus kawin cenah tapi deuk ngaji bae terus baik-baik istimewa berarti berangkatnya pengantin anyar ka naon ka Garut belajar di ditu menang 3 poe lain ngaji ngalamun pas kisapik susu ka deuleu bae meureun teu kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikeun pilihan Allah hese atuh kajian kuku mah ge lantaran urang titah ninggalkeun dunia sabenerna mah ulah resep ka dunia tapi can aya nu ngadidik cara ninggalkeun kumaha endahan meuli Fortuner Haji Jaya mah tan dititah ninggalkeun makhluk teh ulah resep ka makhluk lantaran nu ngadidik jalanna kumaha supaya ulah resep ka makhluk ternyata meuli HP ngadukung jadi tim sukses pilkada tolong teh gimana? Belum jasa. Lembagaan sapi dah jadi tim sukses. Lumayan cek ngena saban banin. Kulo mah banina kanyanan doang. Kanu sejen mah terutama kulo pa. Min babil Alhadin Sawa. Tah beres 3 tahun uzlah datang deui ka kakarak diirinan Kiai Sohib ngizinan sanggeus ngizinan jol deui Ki Abdul Karim buat ceng pondok ieu dah pondok didinya lah terus ngawuru Syekh Asnawi istimewa muridna di mana-mana terus lantaran zaman Belanda jadi tidak di NTB ku Belanda loba santri, loba masyarakat tu datang Belanda nginteh wah iya yang musuh aing cek Belanda jadi urang ulah aneh lamun boga santri di musuhan ulah aneh tah kumaha eta titik Abdul Karim bahasana ka Syekh Asnawi ceng sun sir kalwahsu jadilah anjeun seperti satu kesir sakitu doang amanat di guru torikoh sir kalwahsi maneh cicing kos hewan kesit lamun didelekeun antum lamun ditewak hese ditonton antum lamun ditewak hese tah kuari kula dongeng eta teh percis kos guru kula di dieu kayak ngobrol jeung urang lalagaan komo jeung kula mah uplekna luar biasa jeung sajen ge kitu keneh
ketika torojol bae datang lurah lumpat cenah teu bisa ditewak ya nya teu bisa keur ngobrol-ngobrol aya bae anu make seragaman saha itu camat bangunannya terus bae ngobrol ka jero nya nama aju di jero ka mana meureun wah ieu sapi kesit ka jeung dukung aja ya hese nya nama aya RPP ge lumpat aya sasaha ge lumpat masya Allah percis ku muridna kinerja kitu eta percis lumpatan dengan nama ka pendopo jadi tibalik itu mana teh sia jaya kubeon-beon teh si budak iyalah kulo mah tadi diceritakeun keistimewaan wasiat guru ka murid syirkal wahsi eta bae hiji dilaksanakeun ku Syekh Asnawi pohara luar biasa. Nah di antara keistimewaan Syekh Asnawi diberi gelar Syekh ku guruna tadi nama Asnawi bae diberi gelar Syekh berarti tanda nyana teh geus siap jadi khalifah ditambahan deui Syekh Agung eta teh penambahan guru. Nah tahun 1883 ieu oyag-oyagan Merapi nah didinya lah Syekh Asnawi ningali ke arah Gunung Merapi sanggeusna ningali manehanana ngumpulkeun masyarakat sadaya masyarakat wayahna coba ieu menyilip kabeh ulah aya di dieu lamun percaya ka kula mangga lamun teu percaya mangga nu jelas kula mah da nyilip ka kaula jeung pamajikan keluarga jeung santri nyilip maka nyiliplah Syekh Asnawi ka kampung Muruy aya kampung Muruy tanyakeun ka Ki Jamal kula ge teu tinggal di mana Muruy eta aya ge Buruy ima kampung Muruy di dinya nyana nyilip beserta keluarga jeung masyarakat berikut santri nah andalangnya masya Allah didinya tanyana anu teu percaya malah si Asnawi kakara budak kamari dipercaya teu kebal tsunami modar bala sandarangan mantap mun Haji Jaya ngomong si ada nya nama kebo bae di pojok beres sudami turun deui kehendak dibangun deui pondok pesantren tadinya lah tahun 1893 berarti 10 tahun kemudian enjema rencana ngabangun masjid didukung ke seluruh masyarakat nyeunlah masjid nu kuari nu urang sok singgah teh dibangun tahun 1893 ngan beres pondasi kayu-kayuna teu layak dipake cek sarasa urang di Lampung aya kayu gede jasa ngan hese warna coba bebeja ke Asnawi bejakeun kitu ngobrol lah jeung si Asnawi cek si Asnawi Lampungna Lampung mana Lampung Selatan yuk urang ka ditu ayo diantarlah ku tokoh masyarakat bener eta tangkal kayu ku 10-an teu katang teu ku gede-gedena tangkal kayu cece Asnawi wahai kayu anjeun teh geus diragaji geus dikempakan tetep hese-hese leh batur ieu mah sakieu bae anjeun deuk dituar teh dikampak diragaji ieu mah lain jang naon jang masjid caringin sakitu bae eta mah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah yuk urang balik KBH kunaon atuh begitu balik tangkal kayu geus aya di basisir kos kitu teh Asnawi teh nu mantep urang di zarahan teh lain ngalawara saha nu mawa eta tangkal kayu sakitu gedena geus di basisir ditonton ku KBH sanggeus ditonton cek si Asnawi teh kudu ditonton engke ge leumpang sorangan kacaringin atau barali kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya dicari masya Allah palingan ulah samarangan orang jadi kiai tak kudu kos kisapi jangan resep ya kos kitu jadi kiai asana bangun dek menang bae teh kitu urang gelut atunya nya lagi lamun gelut mah ya cek cenah ge ngomong lagi urang ieu dinu sepi ngomong geus ewe ngan beres mah teger kadengena masya Allah kaserta aja mata inilah Syekh Asnawi
atuh diragajian jadi letak balok-balok natel menang ti Lampung Selatan Lempang sorangan nementak sing hade eta masjid eta diberi ilham ku Gusti Allah seperti eta bentukna ternyata horeng di luhur paranti musyawarah baik musyawarah jeung ulama nu hirup oge musyawarah jeung para ulama nu geus maraot jadi bisa musyawarah teh jeung ulama nu hirup oge jeung nu maot Haji Nur Jawa di percis kos kisapik tadi musyawarah teh jeung kuntilanak jeung jumlah tinu maot teh geus sarua eta istimewa Masya Allah karim luar biasa gitulah Syekh Hasnawi keistimewaan anak di antara keistimewaan anak deui begitu Masjid Banten dibangun dimusyawarahkeun salah satu panitiana kudu Syekh Hasnawi lantaran nyana pamajikan anak jeung mitohana masih keneh keturunan di Banten siap Syekh Hasnawi jadi panitia ngarehab Masjid Kesultanan Banten begitu siap nyana datang nekat ulama mun masjid ieu can jadi moal kabalik ka Caringin dibentuklah panitia sanes dibentuk terus mulai ngabangun Masjid Caringin eueuh duit eueuh kayu hese nyana lalampahan deui ka Lampung ditanya Kiai neangan duit batu ka Lampung moal manggih kudu ka Jakarta neangan duit mah di Lampung mah mana aya duit ieu mah urang mah ngabutuhkeun dana berarti kudu ka Jakarta besi mama boga channel besi mama boga kawau di Jakarta maning ka Jakarta cek Syekh Hasnawi cadu masjid kudu nyokot duit dibiayaan di Jakarta duit haram maning ka Lampung cekna saya aya teu percayaan kabehan masyarakat tapi nya nama indit ka Lampung ngaji di Lampung sanggeus ngaji ngabejakeun bahwa di Banten ngabangun masjid kekurangan dana kekurangan kayu na ieu mah besi dek ngilu mangga besi hitege doana bae ti harita langsung udunan eta teh di Lampung Selatan udunan cukup sakali bae cek Syekh Hasnawi geus teu kudu 2 kali 3 kali geus hasil ieu duit kukula dek di bawah teu dihitung deui tama duit sapira duit Lampung balik ka Banten begitu dibuka godag teu mahi tah cek sapik tuh ka duit teh kan tapi lain wirid tama pik kalau umat tama Masya Allah luar biasa jadilah masjid tah eta ulama asok ngamati dina manqobah dina non kitu manakibna istimewa amat embung nyokot duit di Jakarta padahal mun manehanana lalampahan ke Jakarta saucap nyata ngan nyana ngomong kos itu cadu masjid wali masjid Banten kudu dibangun ku duit di Jakarta haram sama duitna maning di Lampung kurang mau maja di mun ka Lampung duit di mana tuh di Lampung kurang Lampung eka dia jangan duit kudu ka Lampung nah balik jadilah masjid setelah jadi masjid balik ke Caringin telila kadenge aya kehuruan di Lampung boga murid waktu manehanana ngajar di Lampung kahuruan teueuh nu nyahoeun nyana hungkul nu ningali teueuh nu ngadenge iwal ti manehanana turunlah nyana ka bak masjid nu handap teh di hareupeun Masjid Caringin aya bak ngadidinya turun kunyana disimrekeun pareum disimrekeun 3 kali pareum di Caringin anu disimreukna nu pareum di Lampung Masya Allah tak urang ge lamun bisa kos kitu tah istimewa kejadian-kejadian seperti di Irak kejadian-kejadian seperti di Libya bahkan kuari geus disiapkeun deui di Syria mah hayangeun jasa perang teh Iran mah geus tantangan bae ka Amerika lantaran terhina rarasaan diri na masing-masing ku ayana Amerika, Prancis, Inggris geus kahina terhadap junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acak-acakan sampai saat ieu seratusan orang Amerika nu pae moal wakaeureun cek Amerika satungtung can kapanggih sutradara jeung bintang film peran utamana gantung tama datang ka kuari mantap di embargo deui kuari Iran ku Amerika seserian Iran
di embargo deui kuari kamari geus puluhan tahun di embargo masalah kuari di embargo naon deui bae artina embargo nu kuari wat teu meunang aya nu meuli minyak ka Iran ternyata RRC ngabutuhkeun minyak mun hayang nyaho Gus Dur geus siap harita ndek nyimpen minyak di Merauke lain meuli simpenan kemudian silahkan jual ngan Allah belum menghendaki kaburu pupus Gus Dur kanyahoanana setelah maut mun harita kanyahoan kemudian dibabarengankeun kudu sejen saat ieu Indonesia geus HS di duit bae bukan Inur Jaya geus teu kudu ceramah kilih duit can saat namanya. Nah lamun kukula diceritakan keberadaan Indonesia kuari orang bakal meringkak bulu bakal hayang ngawirid surat manggar nu jago teh nu jago surat nu jago teh nya ngawirid kajagoan bahinis betih atau tengah muridkeun gua nah iyalah lalakun geus teu kudu dicaritakeun anu jelas mah eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam bahkan Cina bahkan Belanda bahkan Jepang daratan kamanehanana Jepang harita anehun ka Syekh Asnawi loba keanehan-keanehan cuman kafir makos kitu dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata akhirnya ditangkeplah Syekh Asnawi di penjara Tanah Abang selama 1 tahun dioper ke Cianjur 3 tahun di penjara selama 3 tahun teh teureun nya nama beki munajat ka Gusti Allah cak jana nikmat orang di penjara teh beki nginaheun ibadah teh sebab nu ngahalangan iwal ti diri bae jeung Gusti Allah ya karim bingungeun Belanda ge lantaran seserian bae jeung kaanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci ketika datang kadinya pengurusna dek ningali sing surusup eueuh sorangan tidinya kaget wah asana ieu sekian lain jelema meureun cuma kudu kaluarkeun bahaya ieu tak itu aja Asnawi nah boga anak ngaranna eta adalah Kiai Haji Abdul Hadi kemudian Kiai Haji Abdul Hadi dititipan kita teruskeun pesantren kemudian minantuna Kiai Haji Ahmad Khatib tidinya langsung manehanana dikaluarkeun sanggeus dikaluarkeun terus nyana teh asup ka Hizbullah tah teu urang lamun nyaho dina manaqib maca Abuya Cidahu asup ka Hizbullah seluruh santri asup ka Hizbullah saat eta dek melawan penjajah encan merdeka harita teh berperang santri loba nu korban lain dari dicaringin diserang di Pandeglang lain dari ratus ribu nu kena bayonet para rakyat jadi syuhada tidinyalah di Ahmad Khatib bangkit melanjutkan perjuangan nah gancang cerita bae lantaran singkuring malam minggu mah dipotong-potong bae tahun 1800 gitu 90 tahun 1900 gitu 90 sabaraha eta tahun 993 pupus anjeunna dikuburlah didinya di Basisi disarahan ku urang kabehan tahun sabaraha pupusna tu jelas mah umurna 87 tahun 87 tahun pupus muridna diantarana di Tangerang loba ieu kula ngadongengkeun kitu sote hiji inget ka dieu ye sir kalwahsi percis Abah Ucu teh kos kitu hese ditewak etalah mutiara anu dicekel ku Abah Ucu berarti mutiara anu terjadi di Syekh Asnawi Caring mantap kula nyaritakeun kitu lain sambarangan Abah Ucu teh kula ningali silsilah na waktu ngobrol ternyata turusna masih kena ka Syekh Asnawi geus urang ulah sambarangan hartina ulah sambarangan saeusna ngaji alat ngaji tafsir
ngaji fikih dan lain sebagainya, usul fikih ngaji kos kitu mah bisa pakai takabur. Mun aya jelema ngaji naon di ditu, ngaji tafsir aing bisa kos kitu mah. Di ditu ngaji naon, ngaji jamu jamu, sapira jamu Jawa mah geus dikumis di aing mah. Di ditu ngaji mantek. Mantek mah dikewek. Jadi mual eureun pas sini lamun kolbuna henteu dieusian ku modal sasna. Lamun geus dieusian silih jungjung, silih doakeun boro-boro kadenge juman, kadenge samsia, kadenge jamul jawame, kadenge amil ge geus jadi mutiara. Dedek teuing, nya teuing. Yu urang babarengan nu bisa amil, nu bisa jurumiyah, nu bisa sorot, nu bisa alfiah ulah sok pake takabur desian kolbuna. Lantaran eta suatu anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingalilah ku hari ayeuna guru urang di dieu nyana bener-bener percis ko sapi kesit bae. Dideulekeun ku urang seserian nyana. Diomay ku urang seserian. Dicekel ku lurah lompat. Lompat dicekel ku camat lompat ya nama. Ku hari ti Nurjaya ngangsong-ngangsongkeun awak. Cenah murid jaringin ai si Haji. Aduh. Masya Allah Karim ulah seserian pukulainya aja gitu sakitu bae diatur tisim kuring ya bari jeung potong-potong padahal mah di Syekh Nawawi Syekh Asnawi mun kukula dicaritakeun nyambung ka dieu insyaallah iraha waktu bakal apal guru tet bakal meringkak bulu yang kulantaran besi meringkak bulu malah dicaritakeun kurang doa baik ka Gusti Allah nya sim kuring mah tarik balik ya lantaran malam minggu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana لأنها وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد قرأنا سورة الإخلاص بألف مرة وقد ذكرنا يا الله بألف مرة وأنت تعلم ما نريد وأنت تعلم ما نريد وأنت تعلم ما نريد. اللهم ابعث ثوابها يا الله إلى جميع مشايخنا. اللهم ابعث ثوابها يا الله إلى جميع مشايخنا. اللهم ابعث ثوابها إلى جميع مشايخنا خصوصا إلى روحي المكرم المجيز Muhammad Jai Haji Yusufi. Ij'alha ya Allah ataqatan minan nar. Ij'alha ya Allah ataqatan lahu minan nar. Ij'alha ya Allah ataqatan lahu minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna terutama ka para kiai asa-asa sing kuring ka kisapik ge untuk mempererat hubunganna jeung kiai-kiai nu sanes kurang ulah silih curiga jeung suudzon silih doakeun jeung silih junjung sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum